Ya, ya. Aduh. Aduh, mani barakasa sih mau kardus ge lah. Ah. Alhamdulillah, kardus menang ti warung. Pokoknya ti aya nama Nyai. Arek ngarumat awak, amih langsing, amih sehat. Aya paribasa di dalam, lain di dalam. Di naon sih, pokoknya nama terdapat jiwa yang kuat. Oh, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mulailah. Tadi Bu RT teh, iya, kadieu, iya kadieu, terus iya, taeken, aduh, mulai. Sayang itu teh. Ulangi. Ya, anjing. Ayo naon nih, Kang? Aya anjing, Nyi. Mana? Kok itu? Buru lompat, buru. Kang, tungguan, Kang. Buru, Nyi. Aduh, Kang, tungguan, Kang. Kang. Aing mah waktu geus burit, kudu ngejo deui. Can mikiran deungeuna. Ari awewe meni kasalsean pisan. Rajeun loba suluh dengan kejo eueuh. Aing. Ini mentak pusing asik euy. Reka mana di Kang? Cicing awewe mah tong nyahuna naon? Akang neangan kehangatan. Asih teh nyahona naon kela ye? Kehangatan naon maksudna? Lah, moal paham. Awewe mah moal paham. Pokona akang keur butuh kehangatan ayeuna mah eukeur cing akang ka kaluar heula nya. Heula. Yeuh, Kang. Akang ayeuna rek kaluar, butuh kehangatan. Rek meuli awewe nya. Gandeng lo sok loba omong awewe mah nyaho naon nyaho. Madang bega da di imah mah nyangu naon. Ngeunah wae nyaho madang, nanaon segala ku pamajikan, ngejo ku pamajikan, nyeseu ku pamajikan. Ngeunah wae nyaho-nyaho madang. Heula rek ka mana eta nu sabenerna? Geus lo sok loba tanya, akang geus teu kuat yeuh. Ajeunit. Kang, penjelasanana heula yeuh. Aing si Akang, awas pokona lamun balik. Aing si Akang, ayeuna lalaki make jaket, celana panjang, keluar butuh kehangatan. Moal salah deui ieu mah. Kala temut ngejoge. Tuh kan teu salah deui, duit dibawa kabeh. Aing mah tempokeun ko lamun balik si Akang. Duit saloba-loba kari 1000 perak. Dipikir-pikir batur nu ngeunah urang nu ripuh. Balik ya. Stop. Cicing ulah ka asup. Jawab heula tas di mana? Tas di warung, Nyi. Neangan kehangatan. Tah, kan? Cek Nyai ge kumaha pasti warung awewe. Emang nya, Nyi? Nu buka warungna awewe daan euy. Kumaha wae jeung itu, Kang? Teu kumaha hari kitu kumaha di nu bener dia. Ayeuna Akang keluar, butuh kehangatan. Pasti awewe, Akang tes meuli awewe nya. Oh, eta permasalahanana matak datang-datang kalau kalah sesentak bae oge. Heeh. Boga pamajikan mah curigaan-curigaanana. Yeuh. Tah. Butuh kehangatan teh. Meuli salon pas, akang nyeri sirah. Hayang mujung hayang tua geus asa kan sanguna yeuh.
Hampura Kang, akang muriang. Kamu asak can? Encan Kang. Hampura, Gilik, rek mujung. hampura nyainya Kang. Dah. Duh, kakaeraan. Hampura Kang. Kunaon Nyi? Nyai capek Kang. Yo Nyi, kapan cek lagu gen? Berjuang, berjuang sekuat tenaga. Asalkan jangan lupa, berjuanglah harus pula disertai doa. Gitu Nyi, cek lagu gen. Lah, gening sore tempona maghrib akang kalah ngagibah. Batur sarolat ya kalah ngagibah. Kapan aya tamu Nyi? Nya tamu kalah kudu diusir nya ngahargaan meureun ka tamu. Lah, tamu-tamu tak naon bebeja derek maghrib nya tamu oge teu ngarti. Asip tina capek kalah ngarembet ka mana-mana kalah tamu naon segala dibabahas. Salah kalah ngomong si Nyai mah segala salah. Batur aya ku senang wayah kieu euy. Geus mulang. Asa mending keneh jadi awewe urang mah euy. Hanya pineuh di imah mah. Urang mah ripuh-ripuh manggawe di imah mah adon hees we sing horeng kitu. Nyindiran maksudna Kang. Ayo, dia. Dia ka dia Kang. Tah. Sangu asak tah. Tadi aya bidadari ti langit ngadon nyangu ka dieu. Yeuh deui ieu. Tah ieu deungeuna tah. Tadi aya randa nu sok diheureyan ku akang ngadon masak di dieu. Yeuh ka dieu deui ieu. Yeuh. Tuh, anu sasapu di luar, ieu anu sasapu di jero nu ngepel. Eta tukang karedok anu sok dibelian ku akang. Nyai mah sare Kang, ngapoe ge senang. Arek akang jadi awewe. Arek ka mana jawab heula. Akang mah heureuy Nyi. Heureui, heureui. Telepon ti saha Kang? Bos kai Nyi, diangkat heula ku akang nya. Nya Kang. Halo Kang, Halo Neng, Akang di mana? ulah makan telepon ayeuna. Kumaha kitu Kang? Akang jeung si Nyai, ke ditelepon deui peuting nya. Oh, hun atuh diantos. Oke. Sip. Tadi Kang nu nelpon. Kang Kai Nyi, ngajakan ngalongokan kai. Ngalongokan kai naon Kang peuting-peuting. Ieu cau teu ngari ku hayam. Akang mangkat heula nya. Ek digawe Kang. Lumayan lah geus teu boga nanaon, akan mangkat heula nya. Oh, heuh Jung Kang hati-hatinya. Oke, muah. Kah meuni sok romantis. Alhamdulillah ya pagawean. Kemana Neng? Tah kasih Nyai Kang aya di bumi. Oh, aya. Jung eka bumi mah. Oh, nyatu Kang. Nyi, Ce sinarieun ulin ka dieu. nya kesel batur di imah. Oh, batu ka dieu. Nya, tarik dia. Naon atunya urang banget syukur kieu bae euy. Heeh, puguhnya wah pagawean jiga kieu. Ayo ce lah. Nya karuhan genan kalapana ogenan berijang teu payu geuning. Geuning balik deui. Libur di gawena. Akang mah libur sote pada aya awewe ka dieu.
Sini masak suudon baik. Aduh. Astagfirullahaladzim, nu ronda we yakin nih can balik kene. Aing mah da euy. Ya buka ya pantonya ya. Selang teuing balik, Kang, kari cicing di gardu di ditu. Ya, kumaha buru ya Kang tuluy ya. Lah, ronda we yakin nih kakara balik di mana-mana ge ronda mah, Kang. Jam 5 subuh genan geus balik. Ari kitu ieu ge wayahna lieu kok ieu subuh keneh pararoe keneh mata Kakang buru-buru balik gen. Subuh ti mendi. Geus jam 10 ronda kakara balik teu galib. 10 ti mending kok ieu mah ieu keneh. Dibuka geura kacamatana. Oh, ini nyanyi euy. Beurang. Nah, tuh ieu buka ya. Lah, moal mau dibuka ku Nyai mah. Karijung init deui ka ditu. Aing kesana. Nyang mau dibuka pantonya. Wow. Rek naon balik oge kagok lah. Kari cicing matuh di pos ronda, teuing di pos ronda teuing di randa poa. Si Akang kamu indit na